Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna tina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kateu weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru Hara di Bantar Jati. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Ngan basa sanaya rek amitan heula kaki Tambi pribumi namah keur suwu. Masing nyahoyan ke Tambi henteu resepeun ka manehna oge ari sanaya mah perlu amitan. Satadina dina rek amitan teh manehna sok nyarek nyobaan deui ngalalemu ke Tambi. Sanajan nya sanaya teh moal deuk ngabejakeun yen anu niwaskeun Suta teh Ki Manggala. Sakumaha anu dipikahayang ku Ki Manggala. Tapi sanaya oge embung ari teu pupuguh katempuhan mah kasugri. Nya Suta teh basa keur hirupna mah teu weleh ngewa jeung teu weleh curiga ka sanaya. Tapi sanajan kitu nu sejen utamana mah Kitambi perlu nyaho yen sabenerna mah sanaya mah henteu boga salah. Ku hanjakal pisan Kitambi teh keur suwung cenah dati subuh keneh oge geus indit. Inditna ka mana? Sakumna badegana oge eueuh pisan anu bisa nerangkeun. Atuh bari hate rada handeueul sanaya teh indit ninggalkeun pakarangan imah Kitambi anu rek ngana wae tuan nyieun lalampahan anyar. Sanggeus anjog katungtung lembur make jadi inget ka Nyi Junah. Nyi Junah teh pamajikan Kitambi anu katilu anu cenah dipulangkeun deui ka imah kolotna ti saprak manehna mukarusiahna. Sanaya perlu nepungan eta awewe kasugri. Kukumaha bae oge Nyi Junah teges nulungan manehna tina rurujit deungeun. Cacak lamun Nyi Junah henteu bebeja ka manehna, kana tangtu salele ieu sanaya teh bakal keuna ku pitenah bae. Sanaya perlu nganuhunkeun ka Nyi Junah. Ngan disagigireun nganuhunkeun sanaya oge kudu menta dihampura kumaha teu rek kitu. Sabab ku alatan Nyi Junah hayang nulungan sanaya, nu ngabalokarkeun Nyi Junah nya nu ngabalukarkeun Nyi Junah nadah resiko kudu mukarusiah rurujit dirina. Ku balukar hayang nulungan sanaya Nyi Junah teh tepikeun ka diusir kudu jadi salakina nyatana Kitambi. Sanaya ngahlas tetela di ieu dunya teh masih keneh aya jalma duani ngorbankeun maneh pikeun nulungan batur bari dirina sorangan jadi korban. Ajek Junah hampura kami. Omong sanaya nyarita ngagerendang. Itu sababna teh henteu waka bangblas kaluar ti lawang kori lembur tapi mengkol heula ka tebeh kidul. Sawatara waktu ka tukang tatanggana kungsi nuduhkeun ti mana ari imah kolotna Nyi Junah. Sanaya kudu nyimpang heula ka dinya pikir anu pamungkas manehna rek nepungan rek amitan jeung rek menta dihampura ka Nyi Junah
sabab manehna teh geus nyusahkeun hirupna Nyi Junah. Tapi basa datang ka hiji imah gede nenggang ti batur tetela teu kasampak aya sasaha. Sanajan nyobaan ngagorowok maksud teh. Cek Junah. Cek Junah. Araya kitu. Omongna bari lu ngalengo. Sanggeus gegorowokan deui meunang sababaraha kali kakara aya nu datang ti tukang. Kadenge sora awewe tengah tubuh. Saha eta? Omongna bari neuteup semu heran ka sanaya. Kami urang lembur. Nah ari Acek Junah aya. Omong sanaya bari lunga-lunga. Nya bari lunga-lengo deui ka patengahan. Eta imah teh gede pisan eusina parektok. Malah di juru rumah make katingali aya tumpukan siki kopi menang moe. Sampe ngajawab eta awewe teh. Eta awewe tengah tubuh teh ulak ilik heula nitenan sanaya. Ke saha ieu teh? Asa kakara kami mah ningali sia luntalanto ka dieu. Cenah hantam nitenan sanaya ditungtung suku nepi ka tungtung embun-embunan. Cek kami oge kami mah urang lembur. Tembal sanaya ngarasa teu sabar hayang geura nampa jawaban ti pribumi. Nya di mana sia teh nganjrek? Pribumi teh masih keneh penasaran tetelepek tumanya. Kami teh dulurna Ki Kanta. Tembal deui sanaya. Ki Kanta bapana Nyi Damini jenatna merenya. Omong eta awewe teh geuning apal. Cing atuh di mana ari Acek Junah? Kami boga perlu ye. Ceuk sanaya angger henteu sabar. Ke. Dalam teu salah mah Ki Kanta teh henteu boga dulur lalaki. Bisa laki Nyi Damini kitu ieu teh. Kapan suta mah geus jadi kieu na lain. Boa-boa sia masih jangjang edannya. Omong eta wewe teh nyelidik punya. Kami teh si jangjang edan. Ceuk sanaya hayang nyaho kumaha reaksi eta awewe mun manehna ngaku kitu. Tapi ari geus dibejaan saha manehna mah eta awewe teh henteu katingali reuwas atawa sumawona ngarasa sieun. Malah mah sabalikna pisan. Basa ku sanaya dibejaan yen manehna teh katelahna si jangjang edan. Pihak pribumi teh manigumbiraeun pisan. Syukur atuh sia ka dieu. Si Nyai mah maneh teu waleh muji-muji bae ka sia teh. Ngomong eta awewe neuteub reueus ka sanaya. Sanaya olohok. Kitu nya. Omongna heraneun. Nya tapi di mana atuh ayeuna Acek Junah teh ayana? Ceuk sanaya balik deui tetelepek ngeunaan Nyi Junah. Si Nyai mah kapan rek nepungan sia cenah. Malah inditna oge bareng pisan jeung salakina. Omongna bari nuduhkeun ka jauhna. Rek nepungan kami nya. Rek naon cenah? Sanaya neuteub seukeut ka pribumi. Nya rek naon nama. Tapi anu eces mah kita ambil teh asa kahutangan budi cenah ka sia. Cenah marek mulang tarima ka sia teh. Nya tadi pas subuh teh. Arindit duaan. Nah henteu tepung kitu jeung siana jangjang edan. Omong eta awewe teh jadi heraneun. Sajongjongan mah sanaya teh lain ngajawab tapi ngadon ngahulang. Manehna ngaduga-duga naon kira-kira anu dimaksud ku Kitambi teh. Sanaya teh percaya lamun arinditna teh majarek mulang tarima kana kahadeanana. Kahadean naon atuh anu kungsi dipilampah ku sanaya tur karasa ku Kitambi. Kapan anu puguh mah Kitambi teh henteu oleh neuteuli ka manehna. Keheulna Kitambi ka sanaya anu panghebatna mah ku patalina jeung Nyi Junah. Ngaran Nyi Junah jadi goreng ku alatan hayang nulungan sanaya. Aing mah curiga ka Kitambi. Manehna teh tas ngusir-ngusir Acek Junah. Nah atuh ari ayeuna bet nyamperkeun Acek Junah anu alasanna pajarek mulang tarima ka aing. Omongna jero hate bari halisna kerung bae balas ku mikir kasugri pamiarsa. Sanaya ingat Kitambi teh kungsi nyarek manehna ingkah ti ieu lembur ku alasan isuk pageto. Pasti lembur teh bakal kadatangan ku Ki Jurangrong ceuk Kitambi. Sanaya kudu tanggung jawab cenah. Kitambi teh manis anu yakin
yen ka ieu lembur teh bakal datang ki Jurangrong. Mun mah nya ngarasa yakin hati mana boga eta kayakinan. Omong sanaya masih dina jero hatena. Kusabab teu bisa ngira-ngira naon pamaksudan kitambi kitu atuh pamustunganna mah sanaya teh amitan ka pribumi. Kayak ari ieu teh sahana acek Junah tuh. Omong sanaya tuh manya heula. Kami mah indungna pisan Sujang. Cik atuh ka itu susul maranehna bisi pasaling singan di jalan. Omong eta awewe nu tetela indungna Nyi Junah. Sanaya lempang lurusuhan tapi sanajan kitu manehna mah teu nyaho kudu lempang ka mana. Ngan anu eces dina hatena mah geus aya sangkaan goreng. Kukumaha bae oge kitambi teh geus pangewaeunana ka Nyi Junah. Maknya make nyampeurkeun sagala beuki curiga deui nyampeurkeun teh cenah ku alasan rek mulang tarima ka sanaya. Asa mustahil. Asa pamohalan. Omongna nyarita sorangan. Tapi nya kudu ka mana atuh neangan maranehna. Omongna deui dina jero hatena. Napikeun ka sapoe jeput ku kulibekan henteu bisa manggihan kitambi jeung Nyi Junah ka sugri pamiarsa. Geus deukeut ka sareupna antukna sanaya reureuh di sisi leuweung anu rada anggang ti lembur. Geek diuk dina batu anu nonjol sagede beuteung munding leng ngahulang salila-lila. Ti tebeh wetan katingali bulan moncorong sagede tampir aya ku endah eta cahaya bulan teh. Sumorot bengras nojo kana lemah. Lamun mah panon poe geus surup tangtu kaayaan teh bakal bengras. Sabab cahaya panon poe kaganti ku sumorotna bulan purnama. Ngadagoan peuting datang sanaya ngagelehe dina batu teh. Mun peuting geus datang bulan teh tangtu bakal beuki moncorong. Tangtu kaayaan bakal beuki endah. Bawa orang lembur oge sarua bakal kalaluar rek ngabungbang. Tapi kakara oge mikir kitu hatena ngarenja greuwas. Sumurotna cahaya bulan purnama teh ku urang kedung badak mah bisa jadi ditunggu-tunggu tapi oge bisa jadi dibaid-baid ka sugri pamiarsa. Sanggeus mikir kitu mah manehna teh langsung cengkat. Geus kitu lempang lurusuhan muru imahna Ki Jaliteng. Tapi ari geus deukeut ka imahna Ki Jaliteng mah sanaya henteu terus asup ka pakarangan. Sanaya mikir saupama manehna langsung asup ka jero imahna Ki Jaliteng, anu boga imah teh tacantang turidoeun, bawa ngadon nyuriga deui. Da puguh jeung Ki Jaliteng mah sanaya teh lalaki tolohoeor tukang ngagadabah awewe. Atuh kusabab kitu sanaya milih campego dinu suni. Manehna rek ngintip-ngintip tindak kajauhan lamun sakirana aya nu picurigaeun. Di eta imah manehna kakara rek bagerak. Tapi di dagoan nepikeun ka ampir tengah peuting teh kaeta imah eueuh hal-hal anu matak picurigaeun. Kaayaan teh malah estu ti isin pisan eueuh anu ludeung ngulampreng kaluar hayang nyeusup endahna purnama. Siga-siga orang kedung badak mah geus nyahueun yen peuting ieu teh bakal aya kajadian pikasieuna. Sabab sorotna bulan purnama geus mere totonden. Ku jempling-jemplingna ditambah ku kacape sanaya mah maneh geus lelenggutan ampir-ampiran sare ka sugri. Ngan sakitu keur lelenggutan oge ari ceulina mah rancung-rancung bae asa ngadenge ti jauhna aya sora anu jejeritan. Saha anu jejeritan ka sugri sanaya maneh depong-depong bae hayang ngadengekeun ti lebah mana eta sora teh datangna. Tapi tetelan jeritan teh datangna lain ti imah Ki Jaliteng tapi ti jauhna teuing ti imah mana. Atuh kusabab tacan nyaho kajlong bae luncat terus mubrut lumpat muru ka palebah di mana datangna sora nu ngajerit teh. Tetela geuning sora nu jeritan teh jolna ti lembur tungtung kaler. Basa sanaya anjog oge di pakarangan eta imah teh geus aya sababaraha urang nu ngumpul bari paciweuh teu pugu. Naon ieu?
Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Sababaraha urang ranyong tintaranya. Kadenge sora awewe midangdam. Anak aing leungit. Anak aing leungit. Cenah cerikna teh mani kadenge les-lesan. Anak ya leungit. Nah kapan zaman teh boga anak parawan lain? Cok sora lalaki tumanya bari setengah heran. Iya deuleu beuteung kami. Beuteung kami teh kempleng. Beuteung kami teh jadi kempleng. Duh ampun. Cenah cek sora eta awewe teh beri anggar jejeritan. Eueuh nya beuteung si kinah teh jadi kempleng. Lain sia teh bulan alaheun. Na dikamanakeun deuleu orok sia? Omong lalaki deui. Ditanya kitu anu reuneuh, tapi cenah beuteungna ngadadak kempleng teh ngan gaur-gaur beceri kanyerian. Calukan kaum awewe euy, calukan. Nulungan ku lalaki mah ragab deuleu. Eta geura tingali, getih namun ngabayabah kitu, omong lalaki. Ngadenge eta obrolan sanaya geuwat nyuruntul ka eta imah. Nah kunaon atuh orok dina beuteung make leungit teu puguh? Ceuk sanaya bari ngalongok ka jero dahayang nyaho teh. Anu araya heran asa ngarasa bunga. Nya anu araya heran aya ngarasa bunga aya dumeh harita ngadadak aya sanaya. Heran ada puguh tar isuk-isuk teh kapan sanaya mah geus amitan rek ninggalkeun eta lembur. Ari bungah nada puguh atuh manehna teh nyaho inya sanaya mah boga pangabisa. Ayeuna aya bancang pakewuh puguh we tanaga sanaya teh diperlukeun pisan. Kumaha mimitina ieu teh? Orok dina beuteung make bisa leungit. Mana den menjadi salakina? Ceuk sanaya ulak ilik. Manehna teh nyaho inya nahanya ieu awewe teh tadina reuneuh. Ngan anu eces mah si awewe teh hahargungan dina dipan bari guyang getih. Kituna teh saliwat masih ganu anyaran ngajuru tur tacan diberasihan indung berang mah. Torojol aya lalaki geus kitu madarakdak nerangkeun. Nya si kinah teh ngajuru. Atuh ku sabab gitu si Sakim salakina teh geuwat indit nyusulan indung berang anu paranahna ditungtung kula lembur. Tapi sabot salakina eueuh, jabang bayi teh bet aya nu ngiwat. Cenah hari weus-weus. Baruk aya nu ngiwat. Diwat kumaha? Kapan orakna oge tacan borojol meureun? Da indung beurangna oge tacan datang lain? Omong sanaya kerung. Nya eta mana ku telenges-telenges teuing eta Durjana teh. Nah atuh bat aya anu ngajeleng ka jero imah. Cenah geus kitu teh ngan durudut bae ngebedol jabang bayi. Maneh dibedol didurudut kitu bae tina palawangan si kinah teh. Iya bulu punduk kami oge muringkap ngobrolkeunana. Si jabang bayi bawa salamet bawa henteu dan teu kadenge dengekna waktu dipaksa didurudut teh. Saha atuh Durjana anu telenges jeung taya ras-rasan teh nya. Omong eta lalaki bibiri gidigan. Sanaya oge muringkap waktu ngadenge eta cacaritaan teh ka Sugri. Ngadenge ieu beja bet jadi inget deui kana kejadian sababaraha waktu ka tukang di Lemah Putih. Ceuk guruna di karatuan Sindang Kasih bareto kung si nyebar beja. Yen saban orok nu ngajur dina bulan purnama malam Jumaah Kaliwon teh sok leungit aya nu ngiwat. Sanggeus ku kisan tanya eta guruna sanaya ditalung ti tetela eta jabang bayi anu anyar norojol teh. Nya maksud teh nu anyar borojol teh diiwat ku jalma nu keur muhit hiji ilmu setan. Orok anu masih keneh beureum. Nya orok anu masih keneh beureum teh cenah dipaehan. Geus kitu mah layona lain dikubur tapi diganggang dina luhureun hawu supaya gajihna marabae kaluar jeung supaya awakna garing jadi kere. Minyak orok teh diala diteundeun dina ruas awi. Pon kitu deui awak orok anu jadi kere teh sarua dipulasara dibungkus ku boeh rarang. Ceuk kisan taharita. Eta orok anu diganggang teh diperlukeun jang nyampurnakeun ilmu sihir. Cenah. Tah kitu kusabab waktu ngadenge aya orok leungit di kedung badak dina maleman Jumaah Kaliwon. Sanaya mah maniku kurayeun jadi inget kana dongeng Kisanta teh. Moal mah ieu oge. Panggawe ti Durjana anu keur nyampurnakeun ilmu setan kitu. Cenah jero hatena bari masih keneh muriding.
Sabot keur baringung kitu kurunyung indung berang kairingkeun ku salakina nyikinah anu kundang obor. Di lembur mah masing kaayaan mabrak bulan oge mun peupeting kudu nyalukan indung berang anu nyusulan teh kudu kundang obor ka Sugri. Eta teh palakiah cenah sabab mun teu kitu sok aya jurig nyiliwuri setan minda rupa. Pura-pura jadi emak paraji padahal mah genderuwo rek nyiwat orok. Ari ayeuna naha atuh sangkilang mamekel obor oge anggar we orok mah aya nu ngiwat. Sanaya mikir bisa jadi da anu ngiwatna oge lain jurig lain siluman, tapi manusa bungkeulekan anu hayang ngajirim jadi dedemit. Nu matak ari anu milampahna manusa mah teu kapahing ku obor anu ngagaganteng. Kisakim barang adenge beja pamajikanana ngajongkeng teu empes-empes bari kuyang getih jeung jabang bayina leungit teh. Sasat lung obor baratak lumpat kituna teh bari hariweus-weus murunyi kinah nu keur teu empes-empes. Kinah, kunaon sia teh kinah? Eta awak mah dicipru ku getih tuh. Jeung deku naon beuteung sia kempleng. Ka mana deui jabang bayi aing ka mana? Kisaki midangdam bari ngagulang gaper pamajikanana. Emak paraji oge jadi hariweus-weus kageteun malah manehna mah langsung bae babacaan mapatkeun pangabisa. Puah sia. Jurig indit setan nyingkah. Bocah urang ujung kulon. Repeuting ngimpit dijunti ditagih jurig saketi. Puah. Jurig indit setan nyingkah ulah ganggu kanu keur deku ngagoda kanu keur tapa. Puah sia. Indung berang alias emak paraji teh menepa kupis. Burak ka ditu, burak ka dieu. Nepi ka Kang Gilang oge nu keur ngadongeng teh meuni kabura meuni lambokot ka Sugri. Sabanding lain ku ciruh wungkul tapi pinuh ku daluang. Bari nyupah meuni bareureum ka beungit Kang Gilang ka Sugri pamirsa. Kebayang. Aduh ampun. Ngarana serius ting we mun serius ieu dongeng deui. Ayo urang teraskeun ka Sugri. Kaopat mazhab kumanehna diawuran cai. Tapi cek pikir sanaya eta gawe indung berang teh percuma geus eueuh hartina da puguh sagalana geus kajadian. Jabang bayi teh geus diiwat. Ari diiwatna teh eces lain ku jurig lain ku genderuwo tapi ku manusa nu muja ka setan. Cek sanaya dina hatena ngudag nu jahat mah lain ku parancah lain ku jampe. Tapi kudu diobrot bae ka ku tanaga. Anu geus jahil kaniaya kanyimainah teh lain jurig lain demit. Tapi manusia bangka warah nu ganggas jeung kejem taya ras-rasan. Atau ku kituna ku kami eta mangkeluk teh rek teangan. Syukur-syukur jabang bayi masih keneh bisa kajai tina mamalana. Ceuk sanaya nyarita ka saraya bari jeung jeleng bae manehna mengajeleng ninggalkeun tempat. Sanaya lumpat sakalumpat lampet ngigunakeun ilmu lumpat napak sancang. Lompatna eces cepet ngidul. Sanajan ukur samar-samar tapi sanaya geus bisa ngajudi jalma jahat anu muhit. Anya anu muhit ilmu setan teh geus moal salah deui iwal ti Ki Jurangrong. Ki Jurangrong teh pasti mawa jabang bayina ka mumunggang pasir suni tempat dipatenina Ki Marsona ku manehna sawatara bulan ka tukang. Sanaya bisa ngajudi seperti gitu sabab ceuk jenatna Nyi Marsona. Maksud teh ceuk jenatna Nyi Maina. Eta pasir teh sok dipake ku Ki Marsona jeung nyacapkeun ajianana bari ngagunasi ka budak parawan. Teuing naon sababna ngan sanaya bisa ngajudi eta tempat teh boh ku Ki Marsona boh ku guruna. Nyatana Ki Jurangrong geus biasa dipake upacara muhit jurig ka Sugri. Basa sanaya anjog ka mumunggang pasir ti jauhna keneh oge manehna mah geus bisa ningali aya durukan ngelun. Lamun aya durukan tangtu di dinya aya jalma. Nu matak manehna teh
Muru eta tempat kalawan hati-hati pisan. Sanggeus rek deukeut sanaya nyalingkar kana sedong buni anu sakirana bisa mireungeuh naon anu keur lumangsung di eta tempat. Basa sanaya ngintip hatena ratu tutunggulan reuas jeung ambek. Pagugulung jadi hiji. Kumaha teu rek reuas jeung ambek sabab panonna geus nyaksian hiji kajadian anu matak pikarujiteun. Kacaangan kudurukan ences pisan Nyi Junah di buligiran. Ditaranjangan ku hiji lalaki anu beungeutna ditargos hideung. Kakara ayeuna sanaya mireungeuh jungkiringna jalma jahat nelahna Ki Jurangrong. Ceuk hate sanaya tetela eta jalma teh sabenerna mah leutik burih. Mun kaditu kadieu gawena mamake targos tangtu manehna teh taya maksud teh tangtu manehna teh aya kasieun. Nyi Junahna dikitu kieu teh cicing we bangun anu sumerah. Tapi mireungeuh awakna aya nu ngayak-yak eces manehna teh daek kapaksa. Pundukna maneh oyag-oyagan jeung kadenge ceurik euriheun. Anu teh kurang-kurang piambekeun nama eta kajadian teh lalajoanan ku Kitambi. Sanaya nyel-nyelan ambek sabab tetela geuning Kitambi teh jalma biadab anu taya ras-rasan. Lamun manehna jalma bener piraku ngantep kahormatan pamajikan sorangan dirurujit kudeungeun. Sakumaha manehna keur ceuceup ka pamajikan oge. Ari kitu-kitu teuing mah bat sata oge kudu nimbang-nimbang heula ka Sugri. Satadina mah kusanaya teh rek diantep bae. Ngan kusabab ningali Nyi Junah siga anu beuki kasiksa ku talajak eta Durjana. Hatena anu geus ambek teh geus teu bisa katahan deui. Bareng jeung jerit leutikna Nyi Junah sanaya ngegajleng. Manehna geus teu inget kana kasieun padahal ti jauhna mah sanaya ge mikir bulak-balik. Yen ngalawan Ki Jurangrong teh lain babad lain tanding ceuk manehna oge. Cacak-cacak ngalawan Ki Marsona sasaat muridna. Sanaya ampir-ampiran bobor karahayuan. Atuh angot ayeuna kudu nyang hareupan Ki Jurangrong anu jadi guruna. Tapi ku sabab kasaret ku hayang nulungan Nyi Junah jeung hayang ngabasmi kajahatan. Sanaya pikeun saheulanan mah mapohokeun ka hengker dirina. Anu penting ayeuna manehna kudu bisa ngajait nasib Nyi Junah. Gajleng hiu pra. Awak Ki Jurangrong teh dijejak satakerna ku sanaya nepikeun ka ngajengkang. Kadenge Ki Jurangrong ngacerit tarik bakating ku nyeri bobokna dijejak satakerna. Mengpeng Ki Jurangrong keur ngararasakeun kanyerina sanaya henteu antepan mere lolongkrang deui. Sabab manehna teh geus meta nyieun jurus-jurus anu pangampuhna. Hiat prak plak pru plak. Adau tobat. Ki Jurangrong ngajerit maratan langit ngoceak marakangan jagat. Basa sanaya nyahcerkeun peureupna anu geus meunang ngasupan tanaga jero anu sagemblengna teh. Bareng jeung sora jeritna awakna oge ngacleng ka tukang. Tonggongna nubruk kana batu anu katubruk ku tonggong Ki Jurangrong teh nepikeun ka ancur paburantak. Malah batu nu ngagunduk di luhur mah runtuh ngaburusut nepikeun ka ngubur awak Ki Jurangrong. Gunung batu teh terus-terusan ngaburusut ngubur awak Ki Jurangrong. Lamun manehna tacan paeh tangtu bakal karuang karepes tur moal bisa kaluar deui. Sanggeus gunung batu teh henteu runtuh deui tur ukur sesa-sesana nu marek-plekan. Sanaya geuwat nyuruntul nyamperkeun Kitambi ku gerakan anu sakilat. Kitambi teh geus kakeunaan ku sababaraha rupa teunggelan. Aduh. Kitambi adu-aduhan malah bari kegowakan jeung awakna gegerentelan dina taneuh. Jangjang, mentong nyiksa salaki kami. Nyi Junah jeritan nyarek sanaya nganiaya Kitambi. Salaki acek teh jalma jahat, biadab ieu teh. Teu boga rasa kemanusiaan pisan. Piraku acek teh ceuceup nenjo salaki kitu peta. Ngantep acek dirurujut deungeun. Omong sanaya keheul ku sikep Nyi Junah anu siga ngabela ka Kitambi. Kitambi cengkat bari masih keneh adu-aduhan.
Lain yang kami, lain yang kami, cekit Tambi humarurung. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekap gendugi kadi heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.